aduh anjing mah tega ka aing si Popon anjing nyeri hati aing yang mabuk aing aduh anjing jangan anjing mabuk liar si Popon aing aduh Punten paling anu hajat paling mana anjing teh kayak tuh anjing siap punten bungson segala deh lah anjing tuh anjing udah warung warung temu katanya gedor kuing dah aduh anjing warungnya mana nulian kan mana naon lewat wah dagang ya rokok ya aya tuh aya roti ya kerupuk anjing rokok sebatang lah anjing sebatang ya ini botol mana ku aing sebatang mah 5.000 aing ke epret ku aing nah teh aing kegalau bos lah sosok bos lah aing aslina ieu mah bisa diacak-acak pun sebatang bisa di sebatang mas sebatang wae ya bos buru bos bisa diacak-acak bos anjing mana dagang teh beul dunya beraya goceng biasa ya anjing yang ditampilin ku aing anjing goceng sakana mah itu lagi geus 25 sabungkusna teh anjing yang botol yang cing anjing lah ieu na ieu roti naon deui anjing roti Jepang di mana ieu anjing ieu teh di Jepang di roti Jepang ya sebarang nu benerna lah anjing 5.000 paling anjing sia nganyuk anjing lah naon nganyuk meni usum eta apa aing nyepeng deui anjing teu anjing deui nganyuk lah kira sabatang bos lah ican aya nu meuli pisan anjing bisa di Batak wae anyuk bos lah anyuk ulah atuh ulah anyuk anjing kuat anjing tutupkeun orang teh anjing kalau teh payu anjing lah goblok teh naon teh oke bos aduh anjing mabok anjing satik deui galau kitu anjing aing si Popon aing anjing galau aing ditikung ku si Jono anjing anjing nu ngalah suluh ti beurang anjing anu ngaragejian aing nu manggul aing nah anjing dipanggul ku si Jono goblok teh anjing ditikung si Jono aing nyeri hate anjing si Popon ku aing anjing didodet si Jono teh lah anjing lieur aing anjing nah deh terus ada sih aing keur galau teh anjing naon deh Bro nanya coy. Eta teh kumaha? Goblok. Anjing ngadangan receh anjing. Dak anjing. Aduh, saha dagang wae anjing. Teu japrem macan ka aing anjing dodog anjing. sayang anak yo de barajuan bajuan yo baju seragam urung mangele ibu-ibu bapak-bapak ya jang anak yang istri ayah ya tuh jaket yang ibu-ibu jang anak ayah ya berani teh izina 500.000 eta mah nah baju kudu 500.000 iya mah di Malaysia tuh iya brand mana ya Malaysia tuh ayah oh ini atuh ya paling 2.000 di duitan ya mau asli 2.000 di duitan lah 200 tuh bisa percaya enak kantong kan 2.000 nah ima tuh barang lagi oh sok bae lah 2.000 nya ima sok bae iya 2.000 mah ya hah yang umat nah eta gambaran eta ya gambar boneka jeung budak halus asli 2.000 ya asli bae ya murah gambarna sok kembali pertama ya asuna lah bisa dia pertama ya pertama ya 2.000 siap nuhun atur nuhun laris sok tiung araya yo anjing sia dagang naon ya kawan dagang jaket bos jeung ieu tiung naon ya anjing tiung ya jang nini istri anak bisa ya bos anjing tegawa anjing nu karet rumah lah naon bos ya bos mau iya anjing runta unggul ya mas ya kebalik dagang tuh
brand ieu ti Jepang bos ulah sok Berarti kitu. apa bisa di botol ku aing Ya ampun bos. aing Bos. kade ek Japrem Asia. Iya. Apa bos itu dah loba kene jaketnya can payu tuh kumaha? Oh, anjing Japrem jeung aing mah. Oh bos tiung itu ngaramai kene. Japrem anjing bisa di botol ku aing. Yo 2000 bos. Oh deui. Anjing 2000 urung anjing. Oh, Japrem acan goblok teh. Bae aing baju keur cabogoh aing Oh keur kasih popon aing heula anjing aing cigana alus sih aduh anjing cabogoh aing cigana resep ya. tong eta bos ieu mah mahal teuing bos ieu. Anjing kajedog anjing sieun aku mah ya. Anjing Yo ulah anu ieu mah 2 juta bos ieu eta ieu rok ieu yang istri mah yo. iya keur cabogoh aing bos. Oh yang kabogoh Adi Japremna mana tuh mahnya baju unggul anjing. Mana teh 2000 ieu. Meuli can loba ieu mana lah anjing baik keur gehu lah aing. gehu satetiluan. Anjing si di botol ku lagi dah durukanna sekalian anjing. Wah kecer anjing dagang teu naon anjing. Bos ieu teh di luar negeri oh bos ieu teh bos. Harga lumayan ya. Anjing teh. Nganyuk 2 ieu mah. Kayak begal deh. Saha ieu teh euy rantai-rantai gitu teh. Brand di luar negeri unggul kacau. Barangnya diduruk. Ujang bawain ka ieu mah teh ieu mah. Sedih apa? Masih din cenanya rek nagi balanya euy Anjing sedih aing si popon anjing. Goblok. Aing memelaan anjing mangulus dulu jeung naon deui. mana mang Naon deui? urut tadi Anjing berak. 2000 bae lah Ya anjing pas mantap nun anjing goblok aing keur galau jeung naon eta lah. Anjing galau anjing si popon aing aduh anjing. Punten. Sok itu ngaliwat lah. Keur galau di daun anjing pegang ganggu pisan. Anjing galau jeung gandeng dangdut anjing teh Japrem ka aing teh anjing. naon jeung euy Naon teh lah batu tanya wae teh galau aing teh. galau kunaon cisok atuh nyarita lah tadi di hayang amek-amekan Teh apura aing jadi galau aing anjing. Si popon teh aing aduh anjing. naon deui si popon ye Urang teh nya kajian mah manggul. kajian naon Suluh teh aing anjing manggul jeung berat jeung naon anjing. Ini tikung si Jono teh anjing. oke si Jono nu mana ieu teh Eta nu botak nu buk nu urung ning anjing. Botaknya urung ditikung si eta aduh aing jeung teh aing. keun bae we cing ikhlas cing ridho atuh keun bae nah da amun jodoh mah meureun moal ka mana kege Ya udah lain kitu teh aing kudu kieu teh aing galau lagi teh aduh anjing. pancek peribahasa oge geuning Anjing. cinta tak harus memiliki Bener teh cinta teh tak harus memiliki kan nu paling bener mah cinta teh lamun bahagia mah kudu harus saling melengkapi jeung memiliki teh eta teh anjing. geus bae lah sok dipikiran da meureun jodoh mah ka mana kege Urang anjing unggal poe martabak anjing malam minggu kuang dapelan anjing. anjing cido lah malah nepi ka mabok-mabokan komo uring-uringan dasarnya tadi ge cek beja main tukang dagang di nah aku maneh diganggu Aing paling gacak-gacak teh anjing ada orang berpengaruh ieu teh aduh tadi teh aduh Ayeuna mah gitu teh geus rada-rada iya teh aduh ulah kudu iya lingkungan urang yang kudu dijaga aing mah anjing sedih teh mun ceritakeun mah teh aing mah geus bae lah nah teh di ieu deui angguran mah move on angguran mah euy tong hapan we galau komo kera minuman mah dit
blok molor teh euy. Dit. Das. Bisa teh ieu ya. Ah, baiklah. Lapok teh demi itu.